warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusim kuring dipika hormat, puji sinaring syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan ka urang sadaya. Nikmat kasehatan sinareng kesempatan sehingga urang tiasa patepung lawung, paamprok, jonghok, patepung rarai dina ieu kasempatan kalawan dina kawilujengan. Shalawat kali kaselamatan mugia tetep dilelerkeun ka junjungan urang sadayana nyatana Kanjeng Nabi Muhammad SAW teu hilap ka kaluargina ka para sahabatna sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Tepangkeun wasta Pondasiana Pratiwi sim kuring ngagem pancen janten panubu catur teu hilap ngahaturkeun rewu nuhun ka para pangjejer sarta pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kumpulan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan lingkungan sakitar. Kituna supados henteu nyangkolong kana waktos hayu urang sadaya buka isa walaku aosan basmalah sesarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Para pangjejer sara pamilon anu kusim kuring dipihormat sarta acan nincakan acara nu salajengna supados teu disasa sim kuring sejen nepangkeun para pangjejer nu bade ngadugikeun kumadangna nyaeta Neng Fitri mangga ka Neng Fitri waktos sinareng tempat dihaturanan. Hatur nuhun Neng Fitri anu tos ngadugikeun kamadangna nurutkeun kamadang anu didugikeun ku Neng Fitri sing horeng kana materi anu tadi lantaran ayeuna rasa prihatin urang kana kaayaan alam anu dieu beuki rusak. Di antarana aya anu ngabolkeun imah-imah pakis jeung harta banda kabawa caah. Kukituna ieu materi teh nyaeta sangkan urang tiasa ngarumat alam supaya henteu kajadian caah di lingkungan urang. Kulantaran waktos anu sakedik salajengna sim kuring bade ngawatesan kanggo pamilon nu bade tumaros. Hatur nuhun ka Aryo anu atos ngadugikeun pertarosana. Pertarosana kirang langkung nyaeta kumaha cara urang anu ngajagi lingkungan sakitar mangga ka Neng Fitri kangge ngawaler. Patarosaan ti Aryo hatur nuhun ka Neng Fitri anu tos masihan jawabanna nyaeta kirang langkung ulah micin mun runtah kawalungan nepi ka walungan jadi kapendet ku lobana runtah. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi ka rengsena parantos ngalaksanakeun kalaya lancar kukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara kumaosan alhamdulillah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panubu catur sareng sapara kanca neudah hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan oge paripos anu matak teu ngeunah kana manah hadirin sadaya. Mung sakitu anu kupihatur hatur nuhun kana perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.